hakikat nama eta teh naon kieu hakikat nama gitu lisana diarahkeun ku malaikat melalui perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya nyarioskeun naon nyarioskeun kahiji jalma minal khair wasyar undur makola wala tandur mankola gitu tingali ucapanana tong ditingali anu ngucapkeunana karena tuluina innalillahi ta'ala malaikatan innalillahi ta'ala sanyana mika milik Allah ta'ala dari dina hakikat nama sakabeh makhluk teh milik Allah gitu. Ane mah bahasa we. Jadi ayat disawarehna hamba na Allah gitu. Taya geus innalillahi ta'ala sanyana mika milik Allah malaikatan pirang-pirang malaikat. Jadi aya malaikat Gusti Allah Subhanahu disawarehna para malaikatna Allah aya malaikat cenah anu kumaha fil ardi di alam dunia atau fil ardi di muka bumi gitu diurangi alam fil ardi di bumi. Jadi dina sekian banyak malaikatna Allah Subhanahu wa taala teh Gusti Allah mikamili atau mempunyai para malaikat anu disimpan di alam dunia. Anu kumaha cenah sifatna tantiku anu nyarios itu malaikat ala alsinati bani adama. Karena pirang-pirang lisana manusia. Nya bani Adam teh manusia begitu nya. Nyarios kunaon cenah bima ku perkara fil marai dina hiji jalma minal khairi nyatana tina kaalusan wasari jeung dina kagorengan. Jadi aya di alam dunia teh aya malaikatna Allah Subhanahu wa taala anu nyarios melalui lisan anak non teh manusia. Taya mah sahayu anu bani Adam di dieu teh para ulama gitu para dai. Tah hakikatna mah eta teh naon? Kieu hakikatna mah gitu. Lisana diarahkeun ku malaikat melalui perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya nyarioskeun naon? Nyarioskeun kahiji jalma minal khair wasyar. Jadi nalika misalnya orang menang pepeling ti batur atau manggih nasihat ti batur teh boa-boa euy aya malaikat anu ngomong melalui lain-lain eta jang mamatahan urang gitu. Memang ditugaskan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh papatahan. Yaitu umumna Bani Adam di dieu teh para ulama gitu nya para dai. Bahkan kadang-kadang mah jalma anu lain ulama golonganana anu lain dai golonganana sok aya nu nganasehatnya udah kolot gitu sok nganasehat budakna. Tah urang tong mantakan dina ieu kumaha ungdur makola wala tandur mankola gitu. Tingali ucapanana tong ditingali anu ngucapkeunana karena mun nuturkeun dina hadis ieu mah boa-boa lain si eta nu ngomongna teh gitu. Aya mah atas dasar bantuan malaikat melalui perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya jelema siga kitu bisa mamatahan gitu. Saksanayanya aya dina syariat mah nya manehna nu ngucapkeun. Kan lamun naon teh menurut hadis ieu mah cenah aya sawarehna malaikat di alam dunia anu sok nyarios melalui letah atau lisan anak Adam nyata manusia. Bima bil mar'i minal khair wasyar. Anu nyaritakeun kahalusan jeung kagorengan. Nalika orang komo nalika misalnya keur lelempangan jual aya nu ada jang kieu oh boa-boa Gusti Allah eta teh meureun eta boa-boa gitu siga sapertina kieu komo deui para ulama mah gitu nya komo deui aya para dai mah gitu nya memang anjeunna pan tugasna itu memang anjeunna spesialisna nuduhkeun manusia nuduhkeun jalma mana anu alus mana anu goreng ieu mah kadang-kadang urang sok aya jalma teh oh manggih gitu nya sehat
panggih naon memang geus dikersakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat nginjem letah si eta jang mamatahan urang gitu. Aya urang mah kadang wah sia siga anu bener gitu. Wah eta teh meureunana euy malaikat anu ngomongna teh mun menurut hadis ieu eta menurut hadis ieu.